Gening nu ieu mah lonyot rada penyol sareng ngenyot henteu cara anu atos dituangna bani raos sawios rada ngenyot ari kitu kumaha asaraos sambar rana penjoloke biasana dasuk nikmati tuang bala-bala anu abdi sanggoy teuing teu kataji nah kumaha hati atis nomor hiji sok enggal ranggera cobi lamun kitu ngaraosan bala-bala kenging nyai sageut teuing boga riti bade meser kerjanari raosnya bala-bala teh ieu mah antenan we atuh hampeni raos mah damelan saha ieu teh damelan abdi di mana sanak di parigi geura mangga raosan paingan mun cakyal pulen ieu aduh aya keneh nyonong ting cana ka dieu keur ieu mangga aya nu pesen Mr. Kran ka Kang Teh senengeun pisan anjeunna makan bala-bala teh mangga geura seneng mah dengan sederhana hargana teu sabaraha maneuti keur baleda matak wareg dituangan tenan we sep mangga geura dicobian bala-bala kenging abdi pirakuhan tepat di ulasuk mampir rejeki geuning nu ieu mah lonyot rada penyol sareng ngenyot henteu cara anu atos dituang namani raos sesawios rada ngenyot nah kumaha asaraos samar rana kentenan we atuh penjoloke biasana dasuk nikmati tuangna bala-bala kenging saha anu abdi nya sagaya teuing teu kataji hati atis nomor hiji sok enggalan geura sepi lamun kitu ngaraosan bala-bala kenging nyai sugan bae boga rizki bade meser kerjanari nu ieu masih keneh haneutnya bala-bala mana tatu keng bieu geuning nu ieu mah meuni bala da tos biasa sebarasa teh oh gitu nuhun mangga geura mangpeni raosan atuh bagikeun ka Mr. Robert geura senengeun teh anjeunna makan bala-bala teh